Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya palawargi kanca-kanca balarea. Kumaha dararamang sadayana? Nu teu damang nasing dienggal damangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Patebang dangu deui sareng sim kuring Kisukma alias Mang Maman ti lembur Sukatengah. Hatur nuhun pisan kabaraya kepala wargi kakanca-kanca kabalarea sadayana kaum dangu anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu nunuju calik sing merenah calikna, nunuju ngagoler sing merenah ngagolerna, ngarehatkeun kana kacape. Ibu-ibuna nunuju ditepas ngarumpi sareng tatanggi atanapi nuju gegero, nyeseuh, masak, ngepel, jeung sagala rupi pacabakan. Bapak-bapana anu nuju ditepas ngahuleng balas mikiran pangabutuh sadidinten. Bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah ngadangukeunana sareng sing merenah kana manahna. Anu nuju di padamelan, di konveksian, di kantor, di mana bae ayana, bari ngadangukeun dongeng sim kuring teh sing merenah kana manahna sareng sing merenah kana pandanguna. Nunuju di perjalanan sing salamet di perjalananna dugi ka bumina masing-masing. Baraya sadayana kaum dangu sim kuring teh di dieu bade neraskeun hanca sim kuring anu kiwari katunda anu judulna Nu Gelis Mulang Kaasau. Nu dikarang ku Bapak Kasukarna, nu diropea deui ku sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu sakali deui sim kuring teh hatur nuhun pisan rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel sim kuring. Sareng hapunten pisan tina kalalepatan sareng kaluluputan sim kuring. Baraya sadayana kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya lamun dalapat mahanca sim kuring kiwari teh waktu maung keur ngagabrug nu geulis maning ngoceak ruas asa kamanehna tapi barang geus tetelah yen maung teh sakarat kosad-kosod arek kojor atuh manehna gumbira. Terus muru kalalaki bari ngahaturkeun nuhun lantaran geus numbu umur sarta terus menta tulung sangkan maung dibawa digarotong ka imahna maksud rek dier keras. Ngan manehna keukeuh bingung henteu katepi ku akal sabab lalaki nu mulung mun diondang tara datang arek diganjar tapi keukeuh bae nolak. Tungtungna ngelehan maneh nu geulis sok mindeng nganjang saban abis bulan datang bari barang kirim. Naon nu dianggap perlu itung-itung mulang tamba beuki lila beuki nyaah lantaran beuki tetela nu nulung jalma budiman. Lalaki boga pangarti tedakna kawas menak pantesna jadi bupati. Kudu ngolah nagara ngaranna anu katelah cenah Bapa Jaja. Malah harita geus inget yen isukan kudu ganjang pajaja bisi ngalengo ngarep-ngarep anjeuna atuh mani gura giru ninggalkeun eta tempat.
Isukna isuk-isuk anjeunna tos jengkar tunggang kuda ditegarkeun diiring ku pandakawan sejamuru ka kampung Pameundeut tempatna Bapa Jaja. Ari nu ngakukeun Pajaja sanyana mah jenenganana teh Jayawiguna nyaeta Ramana Patimah nu harita sejen rasa yen bakal aya tatamu atuh terus nyarita ka anakna nu harita keur mendeko mayun ka Ramana. Patimah jimat ama, hidup kudu hati-hati upama aya tatamu. Sabab ama saban sasi osok kadongkapan ku istri putra residen nu tetep mikolot. Anjeunna teu uningaeun yen ama urut bupati nu teu taat ka Ramana, malah upama katoyan jigana mah dicangkalak. Moal bisa kumaha? Ngaran ama ngaku Jaja, teu ngaku Jayawiguna sabab sieun kumaha onam. Nu matak ama pepeling bisi engke patepung, hidup kudu hati-hati. Ceuk Rama Patimah bari derek-dek ngadongengkeun waktu diudag maung ditulungan ku manehna malah terus mikolot tepi ka harita. Tamat Jayawiguna ngadongengna teu kanyahoan gurudag manten nu diupa teh sumping atuh gancang dipapagkeun teu wudu pada galumbira. Sanggeus nyangcang kudana tatamu teh nyampeurkeun ka Pajaja bari ngajak sasalaman. Ku Pajaja disambut bari dituyun dibawa ka imahna sarta ngeunalkeun anakna omongna. Keparengan anon sumping bapa atos nggeureuteun hayang nepungkeun anak. Tah nya ieu budak bapa ngaranna Nyi Patimah, gede dirororo ku batur da puguh bapa teu mampu. Ceuk Pajaja bari nunjuk ka Patimah. Putra residen ngahuleung soca netep ka Patimah teu sangka ku Pajaja geuning bet bogaeun anak tur sakitu geulisna. Manehna kakaramanggih awewe kitu rupa. Nu diteuteup ngajak imut waos ngaborelak bodas manggut rengkuh semu ajrih bari muji ka tatamu abong putra residen. Daweung ludeung tandang gandang kawas eueuh karingrang rupa geulis sae budi istu mata kataji mata kabita nu ninggal sabab alus rupana. Pribumi sareng tatamu hatena pada ngalayang ngapung pada nyawang saling puji nyebut geulis lir cika-cika ti peuting ting oleh Nyai Cahayaan. Deulila tatamu muru sarta ngajak sasalaman bari sasauran kieu. Iya kuring nepangkeun nya kuring anak residen nu nyarebut nona mari. Ku Patimah buru-buru disambut, pananganana dicepeng bari jawabna. Nuhun katampi, sawalorna abdi nepangkeun nami abdi pun Patimah, seueuna Bapa Jaja. Sanggeus leungeun dilesotkeun, nona mari malih ka Pajaja bari sasauran. Bapa kuring teu uninga, Bapa gaduh putra geulis pisan. Nah lain ti bareto nyarios ka kuring, meureun ku kuring disaur sina sumping, pibatureun amengan ari kuring sumping ka dieu. Pajaja imut semu gumbira bari pok ngajawab musuhan tena alon. Duh, anon, sembaheun bapa mugi kersa ngahampura. Bapa teh rumaos lepat, henteu nyawer ti kapungkur. Yen bapa gaduh anak anu dikukut ku batur nembe dongkap ayeuna, malah bapa aya maksad pang anak bapa dongkap teh sina ngarencangan anon upami sumping ka dieu. Sapertos ayeuna mangga tah bapa nyanggakeun
Anon tong asa-asa upami ade amengan anak bapa candak. Nona Mari kumujeng tanda panuju bari sawerna. Bener Bapak, bijaksana. Kakuring hawatos pisan, kuring ngaraos bingah ku satiana Bapak. Malah kuring mundut indit bade amengan sareng nyandak Fatimah. Ku pajaja di Widian, atuh leos Fatimah jeung Nona Mari arulin. Sanggeus bosen mapai-mapai pasir, terus mapai-mapai tegalan nempoan jujukutan nu araneh. Lamun aya nu anyar nu manehna karek manggih terus dirabut. Panon poe geus manceran kakara manehna reureuh handapeun tangkal kiara bari murak bebekelanana kayaning roti jeung susu. Nona Mari jeung Fatimah cacamuilan dahar roti semu nikmateun pisan bari nyawang kalebak nembo kaayaan alam istuning mata kuaas. Cacakan karek patepung poe harita geus teu asa-asa kawas jeung sobat dalit bae campur henteu kaku henteu naringnang kawas geus biasa. Henteu lila terus baralik lempangna marudun mapai-mapai jalan satapak nu pinuh ku daun eurih. Barang tepi ka imahna kasampak pajajak keur masak keneh rek nyampakeun ka tuangan bilih kabujeng lapar. Nona Mari jeung Fatimah gek dariuk dina bangku handapeun tangkal loa bari taranggah ka luhur nempo buah loa anu sakitu leubeutna. Katambah loba manu kapinis ting sarieut duka nyamberan naon. Fatimah, Ceuk Nona Mari ngamimitian nyarita bari neuteup. kuring sanggeus anjeun tos arageung, jadi tangtu parantos kagungan pikir anu benten sareng pikiran waktu budak. Kulantaran poe enjing di imah kuring bade aya pesta, saluruh gegeden-gegeden diondang, di pangkat wadana tepi ka bupati sadayana kedah hadir. Pikeun mieling-mieling poe lahir kuring anu ka-17 tahun, anu waktuna poe isuk. Tah ayeuna kuring kalawan kabingahan bade ngondang anjeun, supados ayeuna ngiring muli ka kuring kedah nungkulan pesta. Fatimah ngagebeg ruas taya papadana diondang ku Nona Mari teh. Lantaran kumanehna kasawang lamun wadana-wadana diondang tangtu nu diutus ku wadana kandang jaga moal saha deui iwal ti Dalara. Kumaha mun Yudalara engke papanggih? Ceuk gerenteus hatena. Nona Mari nempo Fatimah ngahuleung pok naros deui. Fatimah, anjeun tong isin-isin kuring tanggung jawab. Sugan bae seueur menak-menak unengaeun ka anjeun. Hoyong ka anjeun apan anjeun atos ageng sami sareng kuring. Nu mata kedah ngiring bae. Fatimah gancang ngajawab, sorana dumarada bari ngaleungis sugan dipikawatir. Anon pupujan kalbu, buah hate diri abdi, mugi anon ngahampura. Margi abdi moal ngiring, teu sanggem nyarengan, ngikintil putra pangagung abdi hariwang pisan. Osok sieun lepat nincak kaku campur, margi abdi ti kampung tara campur jeung pangagung, paling liar mung ka desa. Nona Mari kumujeng semu nikmat pisan bari sawerna. Fatimah, anjeun moal bisa nolak. Anjeun kedah uninga yen kuring putra residen nu nyepeng kekawasaan kuring bisa maksa anjeun supaya sumping. Tapi lantaran kuring hawatos ka anjeun, tiasa anjeun nolak tapi nganggo syarat. Anon sembaheun abdi, teu rumaos abdi baha.
komo nolak ka parentah abdi teu wantun pisan. Sanes baha rek ngalawan nangging baha bakat era. Kacipta moal tiasa campur sareng pangagung. Ceuk Patimah bari neuteup. Tah Patimah, lamun anjeun moal ngiring, kuring teh moal maksa. Tapi aya syaratna. Ayeuna kuring arek maledog buah loa. Lamun eta buah loa murag urang paheula-heula nyokot. Lamun kuring pangpayuna nyokot, eta tandana kuring kenging. Hartosna anjeun kudu ngiring ka kuring. Tapi sabalikna lamun anjeun nu pangpayuna nyokot, nya anjeun nu kenging, kuring tarima ele anjeun tiasa teu ngiring. Jawab Nona Mari bari nyokot batu, terus ngawahan rek maledog buah loa. Hari Patimah taki-taki nempokeun buah loa anu rek dibaledog ku Nona Mari. Barang beleuwer batu dibaledogkeun beka beneran keuna kana buah loa nu ngora kepluk murag. Barang kepluk buah loa murag, kesit pisan ku Patimah dirontok, bareng pisan jeung Nona Mari pada ngagabrug pada hayang meunangkeun. Geus teu inget kana pakean kalotor bakat ku hayang meunang. Patimah jeung Nona Mari patumpuk patumpang tindih marebutkeun buah loa kawas barudak wae. Henteu eraeun ku batur pedah eueuh sasaha. Teu lila harudang deui pedah aya nu nyampeurkeun, nyaeta Bapa Jaja bari nanya hariweus-weus bakating ku heran pedah kawas keur parebut marebutkeun barang. Ku Nona Mari diterangkeun sabab-sababna pangkitu, ayeuna yakin yen Patimah nu meunang buah loa. Jadi usul Patimah moal bisa ngiring ka anjeunna dikabul. Bapa Jaja gumujeng maningagak-gak bungaheun pisan nempo barudak teh estu pikanyaheun. Hari Nona Mari harita nyarios ka Pajaja saurna. Bapak kuring enjing-enjing teh nyanggakeun pesta. Sadayana gegeden diondang. Biasana para menak sok ngirim rupa-rupa barang tanda satia jeung tanda mata. Kuring hayang mihawatos ka manehna, hayang digambar bareng, tapi kumaha ngagambarna? Apan seueur pisan nu diondang teh, sedeng nu patut digambar bareng jeung kuring. Ngan saurang kadua kuring, teu wae kuring kagungan hate, nyaeta bade dipilih, tapi kumaha milihna supaya adil. Hese deui Bapak. Tungtungna rek saembara bae, sing saha nu tiasa neguh tarucing kuring, hadiahna digambar sareng kuring. Tapi bingung deui wae Bapak, lantaran kuring teu kagungan tarucingna. Cing Bapak, kuring tulungan tarucing naon nu bakal diasongkeun ku tatamu teh, Bapak gaduh. Bapa Jaja merenggut di penta tulung teh. Panona neuteup kana buah loa nu dicekel ku Patimah. Asa kailhaman nyeh imut bari neuteup ka Nona Mari saurna. Gaduh, Kumaha tarucingna Bapak? Gampil atanapi susah. Jawab Nona Mari hayang geura nyaho. rupina mah sesah. Mari, Pajaja teu kebat nyaritana kapegat ku Nona Mari. Margi kumaha Bapak? tarucingna kenging mikir bieu ngadadak pisan. Cing wartosan ka kuring atuh Bapak. Mangga kera kupingkeun sing telek ngara apal cangkem. Nyaeta maripat mah lulumpatan, loa mah getihna bodas. Tak kitu tarucingna teh. Naon eta teh pihartoseunana Bapak? Pak Jaja ngaharewos ka Nona Mari. Nu diharewosan unggut-unggutan,
Celeuketeuk seri bangun panujueun pisan. Teu lila Nona Mari amitan bisi kaburu sore cenah, sedeng Ibu Ramana nuju disaur ku Tuan Gubernur. Ari Patimah ngalimbarek ditinggalkeun ku Nona Mari teh duka kunaon atuh teu pupuguh jol asih bae, sungkan arek papisah manehna ngajajabkeun dina pupudan reug eureun bari omongna. Wilujeng angkat enon. Nona Mari teu nembalan ngan bibirna boae imut ngagalenyu celak kana kuda bari ngacungkeun leungeun. Sanggeus dibales ku Patimah ngagupaikeun leungeunna, kakara kuda dipecut beretek lumpat. Teu lila cepret deui pangawalna mecut kuda, beretek kuda lumpat. Palebah Patimah manggut tanda ngahormat. Ku Patimah dibales bari imut. Sajaro dua kuda masih ting arancul katempo ti kajauhan, Patimah masih ngajengjen bari neuteup. Bager geuning Nona Mari teh. Sabulan deui cikana bakal papanggih deui teh. Teu lila leus tatamu teh teu katembong, kakara Patimah ngaleos ninggalkeun eta tempat waromana nguyung. Barang sumping ka bumina, Nona Mari gancang naroskeun Ibu Ramana. Ari pek teh can sumping, atuh anjeunna kapaksa merios persiapan kanggo pesta enjing. Enjingna Ibu Ramana nembe sumping, tapi saena wae sagala nu diparyogikeun kanggo kalancaran pesta mah geus beres. Ari Nona Mari enggal nyarios karamana maksud anjeunna engke kata tamu bade ngayakeun tarucing. Kuramana disaluyuan da nyahoeun pisan ka putrana teh. Pasosore tatamu tos ngaleut anu sarumping make tanda kabesaran pangkat anu dicepengna. Bupati kanggo tanda kabupatianana, ari wadana tanda kawadanaanana. Malayu dalara oge kaondang ngawakilan juragan wadana kandang jaga, manehna harita geus aya di pertengahan ngaliut jeung batur ngantos pribumi nembongan. Teu lila ngong aya nu biantara ngagorowok tarik pisan, atuh sararea naretep bari jarempe ngupingkeun nu sasauran. Nu maksudna mere nyaho panto di patengahan rek dibuka, didinya Nona Mari jeung Ibu Ramana rek ngaradeg kanggo nampi tatamu sareng nampi tanda matana. Ari tamat nyaritana brai panto teh muka breh tilu jalma ngaradeg. Nona Mari sareng Ibu Ramana atuh breuel tatamu teh marunjung ngajak sasalaman bari mikeun babawaanana. Sanggeus sasalaman terus ka ruang tukang nu geus nyampa kursi pikeun para tamu. Ari yudalara barang breh nempo Nona Mari teh maningalenya pedah geuretan beungeutna siga Patimah kitu deui tangtungan, badana manis sarua pisan ngan badana teh ari ieu mah kulitna bodas semu-semu beureum. Ari Patimah bodas semu-semu koneng, Nona Mari rambutna kawas bulu jagong, Patimah mah hideng meles, soca Nona Mari semu-semu bulao, ari Patimah mah hideung. Barang yudalara nyampeurkeun ngajak sasalaman, Nona Mari ngaranjuk bedah yudalara kasep nenggang tinu sejen. Hatena katari kawas ku beusi samparani, kabulen kawas ku leugeut, masket kawas kapelet. Dina waktu sasalaman pananganana pageuh, hatena suer-ser kawas panas tiris, socana netep semu deudeuh,
ngadak-ngadak make asih bari ngomong dina ati. Anjakal henteu sabangsa, harkatna henteu sarua. Yudalara boga sangka yen Nona Maria ya pikir kadua leutik nu matak buru-buru leungeunna dilesotkeun terus ngaleos nuturkeun batur. Baraya waktosna parantos seep cag urang tunda di hanjuang siang sareng wengi enjing urang teraskeun deui. Baraya palawargi kanca-kanca balarea sadayana kaum dangu, hatur nuhun pisan, rebu-rebu nuhun laksa ketiga bingahan anu atos subscribe jeung anu atos satia dina channel Sim Kuring. Hapunten pisan dina kaluluputan sareng kalalepatan Sim Kuring. Da Sim Kuring teh ieu mah maoskeun dongeng teh kurasa aya-ayana. Hapunten kabaraya sadayana bilih aya anu benduan ke Sim Kuring. Sareng hapunten pisan Sim Kuring oge sok aya benduan ka kabaraya sadayana. Baraya sadayana kaum dangu urang maoskeun heula komentar ti baraya anu atos ngintunkeun tina kolom komentar. Aya ti Kang Cairil Eril hadir Pasir Malaka, hatur nuhun parantos hadirna dina channel Sim Kuring. Teras deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Bunda Leni, alhamdulillah hadir, hatur nuhun parantos hadirna, alhamdulillah hadirna oge cing sehat-sehat. Eteh Atanapi Ibu Bunda Leni. Aya deui ti Baban Irwansyah Setia Manco, alhamdulillah atos manco dina channel Sim Kuring. Hatur nuhun pisan tina mancona. Teras deui aya Ibu Atanapi Eteh Sri Nuryani Kuningan selalu hadir. Siap, hatur nuhun atos hadirna dina channel Sim Kuring wilujeng ngadangukeun. Teras deui aya ti terus deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Lisnawati naha dongeng teh ngacapruknya. Nya ieu teh rada ngacapruk eteh tetapi Ibu Lisnawati kusababna kitu dongeng Sim Kuring mah da kurasa aya sakituna. Da Sim Kuring mah ukur ngahibur diri atuh baraya sadayana meureun kahibur ku Sim Abdi. Hatur nuhun meureun kana ngadangukeunana kahiburna meureun ku Sim Abdi mah. Sim Abdi teh di dieu teh bari ngamumule budaya Sunda sareng basa Sunda itu baraya sadayana. Teras deui aya ti Ibu Atanapi Eteh Yeni Nur Jamilah hadir mang cenah saurna teh ieu sareng opah teh siap. Hatur nuhun parantos hadirna. Teras deui aya ti Kang Rahmat Hidayat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panuhun pisan parantos hadir jeung mancona wilujeng ngadangukeun dongeng Sim Kuring sing merenah kana pandanguna sareng sing merenah kana manahna. Teras deui aya ti Kang Rahmat deui. Ieu ti opah teh cenah saurna. Salam kenal bae ka sadayana, ka baraya, ka palawargi, ka kanca-kanca, ka balarea kum cenah. Assalamualaikum ka sadayana. Teras deui ieu teh aya kintunan salam cenah kanggo ti Kang Rohmat Hidayat Bos Budi cenah ti konveksian sadayana rekan-rekan kerja di konveksian Dungus Malang. Salam ti opah kanggo Teh Aisyah, Umi, Teh Anur,
teh ai ulah hila petisna. Hajai, Kang Tatang, Teh Nia, Epul, kasadayana bae rekan-rekan opah wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda Mang Maman. Salam kanggo sadayana para pejuang rupiah di konveksian Dungus Malang gaskeun. Kanggo pangarsa nu nuju ngadongeng hayong dipangmawaskeun ieu komentar ti opah hatur nuhun. Siap laksanakan hatur nuhun oge parantosna. Teras deui aya ti Kang Agus Kurdinat. Tetep manco mang hatur nuhun parantos mancona dina channel Sim Kuring sing merenah ngadangukeun dongeng Sim Kuring teh. Baraya sadayana kaum dangu mugia sadayana anu parantos ngadangukeun jeung satia manco sareng hadirna dilungsur langsarkeun kana urusan-urusana, panjang umur, tambih-tambih rezekina, nu teu sehat sing enggal damang ngarah jag-jaguarin kas kawas kiwari. Atuh sehat badana, sehat rohanina, sareng sehat batina. Insya Allah ku Allah subhanahu wa ta'ala diturunkeun nikmat nu ageng jeung kasehatan. Baraya sadayana kaum dangu mung sakitu wae ti Sim Kuring teh bade seja wangsul seja amitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.